Hei, abah, oi, mana bah? Hah? Sagar, Ngajakan kerja bakti orang teh ka maneh ke euy. kerja bakti di mana itu? Itu ngetaunkeun jalan di ditu. Jalan naon? Hah? Jalan naon? Itu jalan mah nya balak itu. Urang kerja baktikeun. Mumbah urang mah. Naha? Yo, abah mah, urang mah kahiji tara beunang bantuan di pamarentah teh kusing urang mah. Abah mah leuheung make jeung meunang terus-terusan ngabulan aya ngalir ai urang. Memang kakek ke memilikan meureun kakek ai milik urang mah meureun geus meunang maneh mah encan meureun kakek. Sugan ke mah atuh ngilu kerja bakti mah sugan meunang atuh maneh. Yo, batur mah sakampung geus hampir meunang, berarti urang nu teu meunang. Lah, bohong kakek maneh mah. Manya bisa ngabangun kieu maneh kakek. Bangun mah menang iti kuris sorangan, lain menang bantuan, urang mah teu saperak-perak acan. Jika abah rek kerja bakti mah tong ngajak urang mah moal. Nu bener mana moal? Jika kebejakeun ka RT na Ngan maneh mah bohong kakek maneh ge meunang pasti lah ngan disuruh salilungkeun meureun maneh mah. Tuh, urang mah teu meunang saperak-perak acan, bantuan teu meunang. Abah mau ngabulan ngadengena ge ti batur. Memang urang meunang kakek dibere urang meunang heuh. Ngan maneh cik atuh sugan ke maneh mah kahareupna meunang gitu kakek. Menang kudu menyadar aya mah kakek euy sugan we atuh maneh teh euy. Aya nama kieu abah. Anu marareunang yang mah anu kerja bakti mah urang mah keukeuh moal. Disebutna bantah ke paduli teuing. Gadungan urang teu meunang bagian saperak-perak acan. Pusing. Aduh bener sih kakek menekan-nekan Wah, kitu aing mah. Cik rek kerja bakti mah tong ngajak urang mising saha ge bejakeun gitu. Tong ngajak si kakek gitu. Bejakeun ku abah.